Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten di dia abdi badai wawancara ngenaan dampak COVID-19 karena pembelajaran di Gosa. Yes. Serta acana tetangkeun wasta abdi Giradin Gisrawa di SMA Negeri Cileunyi kelas 10 MIPA hiji. Kelas ieu rasa abdi Dewi Dasian Paklepi. Langsung aja karena pertanyaan Mangga. kan aya teh COVID gitu. Janten terbiasa keluar di bumi. Salami COVID kegiatan teh naon wae gitu. Ya karena pandemi COVID-19 nya jadinya kan terbiasa keluar di rumah. Jadi karena ayeuna mahasiswa jadi kudu ngalakukan pembelajaran daring gitu dalam jaringan, terbiasa datang ke kampus langsung. Selain belajar daring, kelas daring, awi ngalakukan kabeh kegiatan anu bisa dilakukan di imah. Misalnya maca buku, belajar alat musik gitu-gitu. Mun kami da abdi ge nya diajar nama pakai Zoom gitu, pakai Google Meet. Ya, terus upami gitu dipasihan pilihan antara diajar daring atau napi luring bade milih mana? Sebenarnya mah pasti aya sisi positifnya nya, lamun rek daring atau luring oge. Lamun daring mah positifnya misalnya waktu ngerjakan tugas teh jadi lebih loba gitu waktu nate, karena kan di imah wae jadinya waktuna lebih loba. Terus bisa leuwih maca buku, bisa leuwih loba maca bukuna, terus bisa belajar mandiri lah pokoknya mah. Jadinya eta sisi positifna tina daring. Tapi lamun kudu milih di antara daring atau luring mah pasna milih luring atau offline, karena lamun luring mah bisa langsung patepang sareng rerencangan sareng dosen. Jadinya transfer ilmu di kelas nate leuwih sae, terus bisa praktikum di lab, praktikum di lapangan, jadinya kan lebih sae nya. Ya. Terus kan COVID teh tos tahun gitu nya, aya teh sih dampak nu karasa ka AA gitu salami pandemi ieu. Dampak nu karasa pastinya karena mahasiswa nya eta pembelajaran anu daring, karena luring leuwih efektif. Jadi dampakna nya jadinya leuwih teu efektif, tapi nya lain masalah nu gede teuing lah eta mah, karena masih aya solusina belajar daring gitu. Lamun rek diajar mah pasti bisa. Terus dampak lain palingan di sisi ekonomi, karena kan pandemi teu kaluar ti bumi, jadi teu menang uang jajan, jadinya teu bisa nabungna saleutik aya nama Misalnya tuh kan tos mior gitu nya, aya teh tips kanggo abdi atau napi panonton supaya semangat dina diajar. Tips di AA sih kudu bisa ngagunakeun waktu sasae-saena nya, karena kan di imah wae gitu pandemi, jadinya waktu nanti loba bisa melakukan hal-hal anu produktif. Misalnya diajar naon, misalnya siga diajar alat musik baru gitunya, alat musik nu anyar, diajar hal baru. Terus lamun ditanya kumaha carana meh semangat, carana nu pertama nyaeta kudu nyaho heula ye tujuan diajarna teh naon. Jadi lamun urang apal tujuanna, jadina ke bakal muncul motivasi, jadina bisa semangat ku belajar. Jadi eta sih tips mah kudu produktif we pokona mah. Terakhir ayat teh gitu pesan kanggo abdi atau penonton menonton di video. Nya pesanna nya nu tadi nu kudu tetap produktif walaupun teu tiasa keluar imah, walaupun aya pandemi. Terus nya lamun keluar imah tong hilap 3M-na, menjaga jarak, menghindari kerumunan sareng memakai masker, eta we pesanna mah. Pokoknya namanya bade diajar daring atau napi luring ge nya kedah semangat gitu nya, teu kenging putus asa. Kedah di bumi we tong ka mana-mana gitu nya. Misalnya bade keluar ge kedah pake protokol kesehatan gitu emetanya.
Hatur nuhun tos ngawangkeun waktosna di wawancara ieu. Punten bilih aya kalepatan kisim abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.